dilenyepan upami kurang di titenan mah sair atanapi rumpakana teh lenyepaneun kanggo kahirupan urang sadayana khusus kanggo ieu urang kali. Mungkin ieu da awurkeunana pae satus doanya. Saberesna nyawer karek diawurkeun. Karek doa cenah ge. Tos doa nu bae diawurkeun. Abi eta Bismillah damel wiwitan mugi Gusti ngawidian nyarioskeun pangaturan damelanana pangeran nu langkung keur sagala maneh tiasa pepekeuh si dunya rosa ana jeleg jadi manusia kersah yang witi muntang kadat maha suci nyuk jeruk lacak tapak tadi asal tina nur ilahi nur cahya bakal manusia wadah rasa rumasa kersani maha kawasa kersani yang maha agung nur cahya netes kaindung kematak ngajadi bingung sanajan beteng melendung salapan bulan dikandung digarba indung nyalindung ti heula teu boga luhung sumawona hirup linglung sabulan eukeur ngaherang kasorot cahya gumilang sateacana rumingkang tekeungan teu hariwang 2 bulan keur lumenggang teu acan keneh kasawang ngantosan hoyong anjaclang dunya nu bakal kasorang katilu bulan gumulung dilebet kandungan indung teu aya bae pangjurung pasrah kanu maha agung kaopat bulan mangrupa tapi kekeh tengah rasa tinung ti bapa nu jadi geuing rasa 5 bulan nembe usik sakedik demi sakedik raga nyawa bibirintik ngempel sautak saeutik 6 bulan bade malik kantun ngantos soyong calik manawa bisa katungtik rasa hirup kapimilik 7 bulan maju kolot tapi soca tetep melotot leungeunna tara cukat cokot sumawona sosorongot ka8 bulan ora kadunya tereh ngumbara jauhkeun rasa sangsara deukeutkeun rasa gumbira salapan 10 medal ngaguar oroka tinggal indung barang gaduh akal kop nyokot ka surjeng bantal dirawu ku indung berang ibu rama suka senang tatangga pada datang rabul pada hoyong terang kaputra nak nu nembe lahir kadunya eueuh itu henteu nyana meuni bijil cahayana meni mancur meni guyur salembur silih taro sareng batur hayu urang muji syukur kayang widi putrana mugi abadi sing tiasa mawa diri pangasih tu Gusti pajae Gusti Allah sifat menang beral utun gerang langlang ka alam dunya nocaang masih jadi kasep jalma senang sing senang utun ayeuna sing panjang punjung yuswana sing ageng dina milikna bagur sing soleh utun manahna utun ku indung berangna dijaga
didama-dama diurus siang wengi ku ibu sareng kurama. Ibu Rama muji nuhun salamet ayeuna utun katampi Gusti kasukun ku indung berang dilahun indung berang mepelingan utun ulah kajongjonan dina alam pawenangan regepkeun badan sorangan regepkeun utun ayeuna kupang dangu duanana ulah sadangu-danguna mun lain dangunana ta ieu teh nyaeta anu disebut kamuliaan manusia teh aya salapan parabot anu ngancik dina wujud manusia hiji nyaeta cepil jeung dengena, dua panon jeung awasna, tilu pangambung jeung angseuna, opat paham jeung ucapna, lima syarat jeung rasana, genep ati jeung pikirna, tujuh leungeun jeung usapna, dalapan sampean atau suku jeung ngelingkahna, kasepuluh wujud jeung usikna. Artina nyaeta ceuli ulah sok sadenge-dengena mun lain dengeunana. Terus pangdangu naon soca ulah sok sa tempo-tempona mun lain tempoeunana. Salah tinggalna, salah dengena, salah ucapna, leungit kamuliaan manusia. Disebut muliana manusia teh eta. Sabab naon? Muliana manusia teu diukur tina getol salatna, teu diukur tina getol puasana. Tapi muliana manusia anu bisa nyaeta ngajalankeun salapan parabot anu ngancik dina dirina. Kadang sok seueur jalma salatna getol, ngajina getol, tapi atina masih kena sulit, ucapna masih kena sok ngomongkeun batur, eta can disebut mulya manusiana kitu nya. Lajengkeun deui. Pangdangu sareng socana soca ninggal duanana ulah sok satinggal-tinggalna mun lain tinggal yeunana soca sareng pangambungna liang anu duanana ulah sok sang-sangseuna mun lain angseunana pangambung sareng bahamna baham sareng pangucapna ulah saucap-ucapna mun lain ucapeunana pangusap sareng leungeunna mun leungeun pade nyokotna ulah sok sacokot-cokotna mun lain cokoteunana paranti nyokotna lamun suku pernincakna ulah sa tincak-tincakna mun lain tincakeunana nincak jalan nu sampurna dunya katut akhiratna nyikingan rasa nikmatna supaya waras badan suci ati pikiran madep ka Gusti mugi sing jauh balai sing seueur nu kasep rejekina ku utun masing kaharti pepeling ibu paraji utun jaga kudu ngaji ulah hayang upamuji puji nuhun laksa keti pepeling ibu paraji sakitu ge kaharti. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga